karendana ka hate he bahasa Hindi hati nahe erek beli sabaraha botol he sameme si ece nyarita deui harita aya nu ngacungkeun leungeun katuhna ka luhur tetela eta anu ngacungkeun leungeun teh narantaka geuningan manehna memang keur neneangan ubar patarijeng kaayaan Mbah Jenggala anu jadi guruna nyandangan tatu di jero anu kawilamparna balukar tarung jeung sirawing teh ieu kuringnya rek nanyakeun ye ka Andika Syapur ieu kuring yo leuwih ceula rek kawanokeun heula diri ngaran kuring teh narantaka bisi kagok mah cukup ku nyebut rantaka we kuring kabeneran ngalewat kalbah dieu saterusna kartai perhatian ku obat ditawarkeun ku Andika Syapur rek langsung we aya nama ieu teu manya ka Andika nah eta obat anu ditawarkeun ku Andika teh bisa dipake ngubaran guru kuring anu keur nyandangan tatu di jero alatan tarung ijen jajaten mun memang bener ampuh Andika milu ayeuna keneh jeung kuring buktikeun ka manjur eta obat keur ngubaran guru kuring Mbah Jenggala mun geus kabukti memang manjur rek sabar wae pasti dibayar ku kuring Syapur tapi mun henteu manjur Andika bakal ngarasakeun akibatna si rantaka tangtu bakal ngalakukeun tindakan ka Andika Syapur jalma anu ngagimbung lalajo teh jadi terus musirkeun perhatianna ka rantaka sombong sigana teh malah make jeung wani ngancam sagarupa ka si Hapur si tukang obat acahe sanho jauh yorse bolane ke jarora nahim hati nahim tenang teh kudu ngomong make aura teh diubaran ku ieu obat teh guru Andika bakal pulih deui he kasehatan lahir rantahe tapi kulah henteu bisa ari kudu miluhe ka Andika mah rantaka percaya he syukur teu percaya he teu kudu meurihe ieu obat he jual obat teh gitu patut geuningan maneh Mas Syapur kangaranan diajakan ngabuktikeun kamanjuran eta obat mah ya kudu bener mah kalakah nolak geuningan rek kumaha bisa percaya lah jalma anu meuli muncan ngabukti kampuhan eta obat Syapur geus teu kudu loba ngomong jeung si rantaka mah Syapur mun bener obat anu dijual ku Andika manjur bisa ngubaran Mbah Jenggala guru kuring anu keur nyandangan tatu di jero pangaruh kabeunangan ku panarajang lawan eta obat kabihana dipeuli diporong ku kuring Syapur kacal malu sajen montong aya nu ngahalangan ku kuring ge si Hapur rek diajakan ini sina ngabuktikeun kamanjuran obat nu didagangkeunana nyata dipake ngubaran guru kuring Mbah Jenggala mun aya anu wani ngahalangan bakal ngarasakeun akibatna hayu ini cabur narantaka geus teu sabar sigana teh langsung ngajakan ini ta si Hapur rek diajakan sina ngubaran Mbah Jenggala anu jadi guruna nu dititipkeun ku narantaka ka salah saurang warga anu aya di lemur sejen ningali sikap jeung ngadenge caritaan ti narantaka anu saperti kitu puguh we si Hapur jadi kasinggung neuteung seukeut ka narantaka geus rek pok ngomong kabur kapilahan manten ku si ece anu tadi tumanya teh manehna jadi ngarasa tugeunah ngadenge caritaan jeung ningali sikap narantaka keheula mangkalanan mangkalanan teh kuring sanajan pangawat awewe terus terang henteu sieun ku jalma seperti Andika oke lain geus jelas tadi kuring anu lebih teu heula nyarita ka si Hapur teh malah boga maksud rek meuli obatna ari ayeuna Andika bas teu pupuh langsung nyarita anu sangeunahna geuningan mak jeung rek langsung dibawa sagarupa eta si Hapur meuli sombong jeung asa aing Andika teh rantaka narantaka ngareka si ece itu nyarita di bawah jeung seuri
Banget kudu pipiruan karena urusan kuring ce. Si Rantaka memang hayang ngabuktikeun kamanjuran obat nu ditawarkeun ku si Hapur. Make otak maneh ngomong teh ce. Mungkin awewe loba lamayna, sangeunah we ngomong teh. Mun langsung dibeli eta obat, tapi henteu ngabukti bisa dipake ngubaran guru kuring, bajeng ngalah. Mun henteu manjur rek neangan nyusul ka mana ieu mangkeluk anu ngajual obatna. Apa sarua we teu nipu. Kudu ngarti mana teh, Cok. Hey. Benar-benar kurang ajar maneh Rantaka. Kalau kan nyebutkeun aing teu make otak sagarupa. Memanglah aing teh rek sieun ku jelema kawas maneh Rantaka. Sakitu beungeut jiga getuk teh. Gagabah sia ngomong teh. Walinya sampai kawas kitu ka si Uci. Teu sieun aing mah Rantaka. Mun teh mah maneh jago silat. Teu sieun kuring mah. Hasok tarung jeung aing. Tarung jeung aing sa Rantaka. Sakitu beungeut jiga urak teh sia. Digegel puluk teh pet nyahong sa Rantaka. Ngomong naon bari teh sia? Montong pikiran kena ieu urusan Cik Uci. Ieu lain urusan dirinya, tapi urusan kuring jeung si Hapur. Anu nawarkeun obat keur ngubaran sagarupa panyakit. Hina keur kuring kudu ributan tarung jeung awewe mah. Si Abah minangka kakanggana Cik Usin anu tadi ngalobro gancang nyampeurkeun sangeusna deukeut terus carita. Geus ulah nyeun kaributan nyai ulah loba-loba obong kawas ieu jeung ulah ngangkrang kawas kitu nyai bisi ayo ke perhatikeun tuh cing telek eta nu ngaran Rantaka teh jago ngora nyai teh sieun jago keur si Uci mah dek jago ngora jago kolos kah matang bodoh teuing asa teh ngeunah make jeung teu meunang pikiran kana ieu urusan. Geus poguna nih anu kurang ajar, make jeung ngajak si Hapur sagarupa. Anu geus puguh nolak mungeun. Keur mulang maring ti peuting keneh, ayeuna jalma kawas si Rantaka. Mana peuting hayang ngalimet teu digogo da milai wae tah. Boga salaki teh. Ayeuna aya nu kieu patut. Jadi langsung nafsu abi mah teu sareng. Tenang geuleuh nyai sok jelangkeun heulakeun we da si Hapur dia moal cicing atuh nyai. Baiklah jeung Abah mah lain ngasaukur tukang obat. Asok ulah di dieu cicing da nyai Tenang, hayu dibatuan ku Abah mungkin diberi duit ku Abah nya. Abah boga ladang domba ye. Alah, reda naon Abah teh teu miharep mun pikeun kaya naon-naon. Tumeba kasih nyai. Abah nu rugi mah. Si Abah terus ngagoneng Nyi Uci ngajakan ke tempat anu rada angga. Si Hapur si tukang obat kasinggung ku sikep jeung caritana Rantaka. Haritana teh beuseukeut kana Rantaka terus nyarita. Dehi mahalan kurangi ajari datang he andika he ngajakan dirimutan he Rantaka he. Si Hapur he moal mundur he aca he. Rantaka ngabagikeun paneutupna ka jalma anu aya di dinya terus nyarita. Mandor, asok mandor. Bisi kamparang ieu. Si Rantaka ieu bakal menepang warah ka tukang obat. Tukang tipu, asok mandor. Jalma anu ngagimbung darungtutan harita marudu. Si Jari Sakti harita ngajakan si Banteng ulung ini. Ulah na keting kawas kieu. Bisa kabalerang teng. Kok balik ngumaha maksudan Kang Jangri teh sieun ku si Rantaka kan. Eta jelema kolopok anu ngajakan nyebut ka Singapura. Lain sieun ku Rantaka teh. Yang meninggal cicingna ulah di dieu teh ulah rada anggang. Terus terang akan penasaran hayang ngabandungan karena kejadian anu bakal lumangsung teh. Wah. Eta si Rantaka teh sompungan jeung urang acaran Kang Jangri. Kudu diwangrah ku ganteng. Jeung lemah sombongan ngawas ditu matut mah. Pati ku ganteng.
Kolobok pisan tak jelema kolobok di si jagat teh. Nyaho anting yang tanyakeun hang siatan ngeta ngobrat. Lamun dipangke ku nganteng. Wah, kudu diwaras si rantakangan ku nganteng yang mukang jangri. Tenang heula. Urang teu kudu kapikiran kana ieu urusan teh. Sabab si hapur oge jelas lain ngan saukur tukang obat teh. Main nage boga harga diri. Karena geus untuk dihargaan seperti gitu pasti ya sudah main lagi masih cingin ayo ulah di dia cacing teh si banteng gulung sanajan kurang panuju siga nama harita itu belum nurut karena pengajak nasi jari sakti jalma anu tadi ngagimbung ge harita jadi paburincai untuk bubar hari ini tapi caricingna jadi di tempat anu rada angga penasaran siga nama hayang ngabandungan kejadian anu langsung narantaka jadi adu harapan jeung si hapur jadi kalapan di kamar hayang ngabuktikeun ka jalma anu nyaksian ngabandungan kana ieu kejadian yen alika teh lain ngan saukur tukang obat. Mun memang gitu coba buktikeun. Mane boga kamampuan ilmu silat anu kumaha si hapur. Anu jelas rantaka mereka tangtuan. Mun maneh jajaten mangka kudu daek milu pikeun bubaran embah segala. Nyaeta kudu kulit. Si hapur pegowe beuki tambah kaudang amarahna. Sikap jeung caritaan rantaka bener-bener nganggap enteng nakeran ka dirina. Acah. Mane ulah sombong he rantaka he. Si hapur demi harga diri he, moal make kudu he, sieun ku andika he. Ulah siap tarung he rantaka he. Jadi mun kitu mah mane satuju kana katampuan ti si rantakanya. Di mana maneh jajaten daek milu pikeun bubaran embah jenggala buru kuring. Hade mun kitu mah euy. Soklah pasata bedog teh. Ulian ngan saukur si disoren hungkul. Sok pasat sahur. Pilih kulit anu ipis. Tulang anu rangung di antara anggota badan si rantaka. Mun aya nu mampu nembus kulit si rantaka disembah maneh ku aing. Si hapur geus teu bisa nahan diri. Langsung harita masak bedogna baik terus ngabangun pasangan. Netep seukeut kana rantaka terus ngarita. Ahe. Acahe. Ani kahe bener-bener lancang he rantahe. Ulah he kaluhur namun ieu bedog ulah he. Nyabat beuheung andi kahe rantahe. Sok sabatkeun kana beuheung aing ya. Sok sabatkeun ka bedog teh. Mun nepikeun ka mampu nembus kulit beuheung aing disembah mah ku aing sabur. Acah he. Kurang ajar he kada sarang he ulah ya. Iya. Acah he. Si hapur memang lain ngan seukur tukang obat. Manehna memang boga kemampuan ilmu silat, malah nilikana kata gerakna jelas. Jurus anu digunakeunana lain ilmu silat anu saukur jajar pasang. Kabuktian kurilapna bedog dina leungeun katuhuna. Angin sameranana nebak kana badan anu jadi lawan. Narantaka anu ngarasa dirina boga ilmu raga wajah anu geus ngalapis sakujur badana
harita masih tetap cicing di tempatna. Daya karep pikeun nyingkahan panarajang anu jadi lawan. Bedog nu digunakeun ku si Hapur harita abad kana labah beheung Narantaka. Kena pisan da puguh memang teu disingkahan. Sawuk yuk plak plak cilung. Si Hapur ngakajeng luncat ka tukang dibarung ku kaget sabab bedog manehna anu sakitu sekeutna henteu mampu nembus kulit beheungna Narantaka. Saukur kitu patut kampuan eta bedog maneh teh si Hapur. Kalau kasih galuh we gugur di lapan ta bedog teh. Tapi henteu mampu nembus kana kulit beheung si Narantaka. Masih kena penasaran oi. Asok gunakeun di bedogna. Rek kadang-kadang naon si Narantaka moal disingkahan si Hapur. Tak pimping aing hanca tak. Beheung aing sok beheung aing. Tongong aing pek hanca. Ningali Narantaka anu disabat beheungna ku bedog anu jilawan teu mempan. Harita si Banteng Wulung ngaret ka si Jari Sakti bari nyarita. Wah. Mainan sombongan si rantangan susun teh Kang Jangri. Sambarnya teh lah henteu mempanan ku pakarangan geuningan. Manya beheung si Rantakan disambat dua kalian ku bedog lawanan ngalah ka Seungri. Kolopok eta Kang Jajang lemah teh. Bener teh. Sakujur badan Rantaka dilapis ku kakuatan anu mampu nahan kaampuhan pakaran seget lawan teh. Anu jelas si Hapur bakal leuwih panasaran ieu mah teh. Manehna sanajan nyeun nyidem kakaget, tapi tangtu bakal neruskeun tarungna teh. Lulus kumaha ngidang-ngidana sahang nu bakal unggul Kang Jangri? Ceuk ijiran akang mah Rantaka henteu ngasukur boga kakuatan ilmu anu teu mempan ku pakaran seukeut teh. Tapi kemampuan ilmu silatna oge moal boa leuwih punjul tibatan anu jagawan teh. Wah, lamunan gitu mah ngaya kasempretan teh anu manjut. Lakukeun tindakan kasiran takanan gitu Kang Jangri. Numan sejangkar kehedan. Manasaran hayang nyaho lamunan bang tokna jepang bukuruyung gede anteng. Itu cuma gitu di warah ku ngate Kang Jangri. Nah, urang Bandungan we nama kumaha kejadian saterusna teh. Ningali si Hapur anu jadi lawanna geus sayaga deui diri pikeun neruskeun tarungna harita Narantaka nyarita deui di barung jeung seuri. Maneh kudu nyaho si Hapur. Sakujur badan si Rantaka dilapis ku kakuatan ilmu raga wajah. Jadi sanajan sakumaha seukeut jeung ampuna pakarang lawan tetep moal aya anu mampu nembuskan kulit anggota badan si Rantaka si Hapur. Bisi panasaran? Hasok buktikeun deui. Sok tah babatok aing tah. Tarok sok tarok. Ahe acahe sobohe andikahe Rantake rasakeun hiahe. Si Hapur sanajan masih kena dipangaruhan ku rasa kaget sabab tadi waktu bedogna dua kali disabetkeun kana beheung berasa kena kana barang anu tuas eta lawanna. Tapi maehna ge puguh lamun kudu langsung jejeurih ku anu jadi lawan sacat pada nyaksian ku jalma loba. Si Hapur anu majuna rajang harita matakeun di bedogna. Sabuk hiup. Bedog lawan harita nyabet kana dada jeung beuteung Narantaka. Malah tungtung bedog ditojoskeun kana lebah beuteung Narantaka, tapi anger henteu mampu nembus kulit beuteung anu jadi lawan. Sawuk. Plak plak. Hiu teu gejong. Si Hapur ngagajeng di katukang.
tungtung bedog anu ditojoskeun kana lebah beuting Narantaka bet asakeun kana barang anu teuas. Narantaka nulak cangkeng bayi nyarita di balung jeung ngalengak seuri. Cia. Eta bedog teh eueuh gunana nu jeung dibawa sagalupa sabur. Efek teh euy. Ai paja teh kitu bedog teh aya gunana. Geus we tuh eta mah keur netekan peyem kitu patut euy. Keur nyata gagang sapu. Kabuktian dan jeung beuteung Sirantaka tetep kulitan teu bisa ditembus ku bedog maneh geus si Hapur. Jadi salaja nepikeun ka 100 kali majuna Rajang hasilna bakal tetep sarua si Hapur. Kacape-cape si Hapur. Si Hapur ngahulang bangun anu bingung. Kangaranan kulit anggota badan anu jadi lawan teu bisa ditembus ku kasegetan bedogna. Eta kayaan jadi mangaruhan pikeun si Hapur. Montong kalakah ngalamun atuh bae teh si Hapur. Jeung lamun sarupa sae teh. Katrukeun sakabeh kemampuan si laing pikeun ngarubuhkeun jalma seperti ye. Sirantaka mah macu ye. Jalma seperti manehkeun Sirantaka mah cukup sakali. Cukup sangabantikeun maneh moal bisa menyat deui si Hapur sia. Nu matak sok budak bedog teh hanca aing, beungeut aing, bawatuk aing, tongong aing, sok plak-plak we asa-asa dir. Si Hapur sanajan geus mimiti kapangaluhanku perasaan sentar. Ningali kehebatan anu jadi lawan, tapi manehna masih kene penasaran siga nama. Si Hapur saega di diri pikeun nuruskeun taruna. Aca ulah he sombong he Rantake. Ulah gede hulu he. Tada ahe. Tada he. Hahe. Jorela cilung si Hapur majuna Raja. Bedogna ayeuna mah ngarah kana cangkeng. Terus nyabat kana lebah pingping, turun deui ka handap nyabat kana bitis lawan. Tapi Narantaka masih tetap mancuh dina tangtunganana. Sauk hiup plak. Sakabeh panarajang anu keuna kana sasaran teh taya anu mempan hiji acan, mampu nembus kulit anggota badan Narantaka nu dilapis ku kakuatan ilmu raga bagja. Harita si Hapur geus rek ngagajang deui ka tukang. Gerakanna eleh cepet ku Narantaka. Harita leungeun katu Narantaka newak cangking lawan dina lebah sabukna saterusna waktosna seep. Ieu mah ya. Habis waktosnya gimana tuh dah? Iya, cageula Baratcakra. Sakitu tiasa kasangakeun pidangan dongeng Sunda Dora-Dori. Hatur nuhun tina seluruh pipraktosanana, sadaya punten kasuhun tina kapidangan sangkapatanana. Insyaallah dina dinten enjing urang tiasa ditepangkeun deui. Dora-Dori mangka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geber bray. Baraya Cakra lebih kasangakeun pidangan dongeng Sunda Dora-Dori. Ulah kakantun enjing ketang deui nya.